Ketika orang geus datang ka yakin, emang aya kasedih teh aya, emang aya kasihan teh aya. La inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Prihatin teh, sedih teh aya, sieun teh aya. Ya Allah, eta can jadi jelema lamun masih gede sieun-sieun kana kosdara ditu. Wah ieu boga saleter, jang poe ieu mah cukup, tapi jang poe isuk mah henteu. Waduh aing teh kumaha teu boga yakin ngaranna. Berarti eta jelema kos kitu tah jauh ka Gusti Allah. Buah hirup buah henteu kan ka isuk pagi eta. Nu ieu ge buah kadahar buah henteu ka saleter. Itulah jelema-jelema yakin. Ieu bakeur jaritakeun ahli Allah nu yakin nu ku urang kuari keur dihaolan. Sugan bae urang kasinaran ku yakin anjeunana. Ulah napak bae ieu urang hirup teh mun sakadar sakieu-sakieu boga yakin nganam. Nah, dibere ilham ku Gusti kitulah ahli-ahli yakin. Pitulungna selalu di luar dugaan segala rupa. Mun rizki, mun milik, mun segala rupa. Timimiti ayeuna ulah kaget. Lantaran anjeun teh geus nyebrang dina dunia keyakinan. Jom laksanakeun. Nyana langsung balik ka imah. Sanggeus da balik ka imah merenung tina ilmu keyakinan nyana tafakur. Lamun aing baheula kawin jeung hiji awewe nu geulis make pameuli. Sedengkeun meulina teh kira-kira harta sakabehna lain bae nu dipake jeung nu dibawa, nu diimah ge kudu dikorbankeun jang pamajikan. Kitu keneh nyawa. Siap tah henteu mun aya nu ngaganggu jeung sagalana. Harita jang meuli seorang wanita cantik, siap. Awak, nyawa, harta. Hiji nu ku kaula rek dipertanyakeun. Allah teh ngadamel surga, meuli surga na make naon? Pasti aya pameulina. Neraka dibeli ku mabok, neraka dibeli ku zina, neraka dibeli ku maling, neraka dibeli ku bohong, neraka dibeli ku zalim, neraka dibeli ku kejahatan-kejahatan. Etalah jelema nu keur nonton TV hakikatna bakal meuli neraka, nu geridit hakikatna bakal meuli neraka, nu zina hakikatna bakal meuli neraka, nu ngabohong modal hakikatna bakal meuli neraka. Pasti surga ge bisa dibeli ka jeung kumaha ge. Aing di tengah-tengah manusia meuli neraka, aing rek meuli surga. Gusti, naon pameuli surga? Jol di benak hati. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum fa inna lahumul jannah. Sanyana Gusti Allah teh meuli ka mukminin yakni meuli awakna jeung meuli hartana. Mukminin waya di alam dunia dipake meuli surga, awak jeung hartana bea ka Gusti Allah. Fa innalahumul jannah, nyana bakal dibere surga. Tidinyalah nyana ngembangkeun ilmu keyakinan anu luar biasa. Harta selalu dikorbankan pakai syiar agama Allah, sabilillah. Awak selalu dikorbankan pakai ibadah ka Gusti Allah. Hiji bae nu dieu teh surga. Sakumaha jelema anu dagang, lamun dagang hitung-hitungan geus aya kauntungan. Misalnya bae dagang kenteng satre kauntunganna sakean, dua tre kauntunganna sakean. Ujian anak bedung adan. Eta DJ celit tetap baiknya nama hiji dua madu tilu mata lo las dua las tilu las mata lo tekan kenteng. Nah letak keuntungan duniawi nanti saya di benak hati. Ketika DPR diuk simpul di kursi anu luar biasa, hitung-hitungan nangis puguh gaji itu kene kunjungan dan lain sebagainya dihitung kunyana keuntungan secara duniawi. Urusan akhirat mah geus kumangke kuari bae aing mah ye. Duniawina dihitung kenyana make kalkulator, pabrik anu dan lain sebagainya. Nyana kaceuteung ku kumaha ge pantang mundur, datang terus bae karena keuntungan duniawi. Bupati, istimewa jasa. Deui panghebatna neangan duit ka bupati. Lumantak embung eureun jadi bupati. Naik komo jadi gubernur. Naik komo jadi presiden mah. Lumantak urang kamari tawaran jadi presiden. Kumaha kieu cenah mau jadi presiden? Siap.
karena ini negara sorangan lah bung di Indonesia ini mah di mana tuh di itu tuh di monyet kan minimal raja monyet kasi itu jauh. Nah ahli yakin kalkulatorna hitung-hitungan tentang keuntungan akhirat. Mun maca sholawat sepeting 1000, mun maca zikir sepeting 10.000, mun sholat di samping sholat mulai ditambah sholat sunnah mutlak. Lemun sodakoh mantap cek Imam Sufyan Surima orang ningali kiai babari jasa deule eta kiai hampangan make jubah jeung make udeng-udeng apa hampangan keneh mere ka fakir miskin. Mere jubah make jubah mah hampang jasa, make udeng-udeng hampang jasa. Abeh dipajar kiai, bahkan kiai beneran abeh disebut kiai tiis kana hate di kiai lantaran make jubah jeung make udeng-udeng. Tapi nu sabenerna mah tah nya boga duit bikin ka fakir miskin. Beratan make jubah apa beratan sedekah? Cak kiai, ulah diteruskeun jeung kiai. Ulah teruskeun eta bahasa ulah. Mau lain jadi sakitu wae deui. Enggak emang kumaha itu. Indah jasa di kiai-kiai. Babari jasa ke jubah pakai sorban kiai. Bisa gedengeun eta hartanyana masjid can anggeus, majlis can anggeus, pondok pesantren can anggeus. Ngadaguan ti masyarakat baik ningana tuh pernah dikorbankan iyalah can boga keyakinan anu luhur. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jauh bae ucapan Kangjeng Nabi bantut jasa kafa bil mauti wa'iyo wa kafa bil yakini ginan wa kafa bil ibadati suglat. Cukup sebagai penasehat jelema nu maut urang ku hari keur dinasehatan ku almarhum almaghfur lah. Aing teh geus aya di alam itu, aing ngeulekeun ka sia, sing harada atuh sia, geus sia ge bakal cara aing. Ulah seserian aing nya mah yakin aya neraka, ulah seserian atuh make jeung bohong aing nya mah yakin aya neraka cak almarhum lain cak kula. Waizo, nu maot ka nasehatan. Hei, anak incu, hei masyarakat. Ulah sambarangan aing nya mah yakin kana neraka. Aing saya di alam barzakh sing bener atuh sia. Cukup nu maot nganasehatan. Wa kafabil yakini ginan, cukup sugih boga yakin. Lamun urang boga keyakinan sugih nganaonan, cukup ku keyakinan. Mata lamun didongengkeun dina hadis Kangjeng Nabi cerita tentang sugih Yusuf, Ma'mar, kemudian Hudzaifah nyaritakeun tentang yakin, nyaritakeun tentang sugih, nyaritakeun tentang pagengan panjang ceritana. Cukup bae yakin di jero hate. Nomor katiluna kafabil ibadati sugad, cukup sibukkan diri orang pakai ibadah. Isuk-isuk naon, berang setik naon, tas dohor naon, tas asar naon, tas maghrib naon. Yuk, nu di makom syariat, nu di makom torikoh, nu di bakang hakikat geus teu kudu dicaritakeun. Sibukkan diri ku ngalaksanakeun ibadah. Balik deui ka diri urang. Mimiti udang hees mulai dipencet kalkulator dunia. Berang setik ngawuduk teu dibayar dunia. Barang saya tik dahar ngahutang ka warteg kalkulator dunia, dah dohor dunia, malah ke sholat asar maghrib dek iraha kafabil ibadati suglat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kakarak gambaran yakin. Korenganan sorga bisa dibeli ku keyakinan, neraka bisa dibeli ku kecerobohan. Orang bisa hirup di atas kobar dengan penuh keyakinan. Kuncina yakin ngan hese cerita yakin kudu masantren heula atawa ngaji heula sing istiqomah lantaran ujung-ujungna ikhlas. Wa alamatul ikhlas al istiqomah wa alamatul istiqomah ar raja wa alamatul raja al irada wa alamatul irada al ma'rifah wa alamatul ma'rifah al ilm ta'allum. Kos kitulah eta mun dicaritakeun tentang nu tadi hayang datang ka yakin angel sakadar yu urang ulah terlalu terlena lantaran warenganan urang keur bebelian ku hari nonton TV urang keur ka mana meuli naon ngeridit keur meuli naon zina keur barang beuli neraka judi kitu keneh bohong transaksi dan lain sebagainya ku hari mah ngeunah bae orang keur bebelian nu mantak kiai beki ka ditu nu boga yakin mah beki sieun lantaran wa alamatu syirkil yakin
tanda kebenaran yakin at-tawarru' minal asam nyana api ngajaga tina berbagai dosa asasieun asarempat asasieun asarempat asasieun asarempat. Naon hartina ilmu tanpa iman, naon hartina iman tanpa yakin. Hiji jelema nu istimewa di mata Allah yakin. Wow, panjang ceritana tak kiai. Basa jelema pinter meureun eta si budak teh beres acara datang ke kiai. Kiai, kaula mah kataji ku ucapan kiai tina sekian kiai teh asana kakara kieu ngadenge teh abdi salah sahiji jelema anu siap jasa untuk merealisasikan keyakinan. Abdi coba bere keyakinan ai tanda yakin teh geus kumaha si kiai. Oh siap itu masantren heula di dieu moal bisa langsung yakin mah masantren heula dicaritaan datang ka subuh kuari camat teh masantren teteceli datang nempel bagi ilmu yakin. Bupati teh masantren teteceli datang ka ilmu yakin. Kiai ge kiai nu sambarangan moal datang ka yakin masantren heula cen sabaraha taun kumaha kecerdasan aceng siap abdi rek masantren bebejanya ka pamajikanna neng dugelis neng balik heula ka imah aya naon kitu akang rek masantren heula di mana di kiai anu sabaraha taun can karuhan taunna sabaraha deuk neangan ilmu yakin sakumaha yakinna akang ka neng we gitu. Nah itu Pak anturku yana masantren boh ngaji amir batur malab jatun menang di lima bajahnya mah 7 ada cepet mah kudu kiai tolol magahana 7 itu meureun ki Nurjaya jeblab jatun kebo mah tuh nah ieu jurumia sorok kabeh di Haji Alfiah we Johar Maknun geus puguh mantek kudul juban samsia tambah warokot jamul jawame usul fikih naon bae di Haji tafsirna mustalahat tafsir hadis di mustalahat hadis jago aja. Dengan singkat 10 tahun manehana ngaji istimewa. Bebeja ka kiaina abdi ayeuna bade muli bade ngadamel pondok pesantren. Can wayah sia cak guru. Ilmu naon deui atuh pan sia nek nangan ilmu yakin. Ieu malah tambah ilmu sasemperan kos kitu. Tapi abdi terlalu lila ieu. Sebab abdi kan panganten anyar. Iya dihanca di sebelah 10 tahun waduh asal na balik di ke asal naon abdi banyak izinan bae rek nyieun pondok saek atuh ai maksa mah nyieun nya pondok kulantaran pinter istimewa atuh santri loba mimiti kaundang ku tatangga kaundang ku tokoh masyarakat kaundang kablah dieuna kaundang ku pemerintah. Setiap aya kegiatan naon bae di pemerintah nyana kaondang datang ka guruna waalaikumsalam geus sia ieu kumaha perkembangan alhamdulillah mama di samping santri abdi kapake ku masyarakat bahkan ayeuna mah sok diundang ke pemerintah sia mah lain kiai anjing dok anjing ngabur sia anjing siapa kos kitu lain kiai ceritna na kiai kudu puguh argumentasi na jeung dalilna anjing ka murid moal pati-pati aing ngawuduk mun teu boga kalapa wah dalil Haji Nurjaya eta jakuran mah teu boga nya mah eta bae geus ka mamana aja bisa dalil gaya coba mama nganjingkeun ka abdi kumaha sia nyaho tarif anjing teh iza du'nya akbala wa iza rudda insarafa di mana ditambahi yang hareup hayang tarap di mana digebahkeun indit atuh pan sia di mana diondang ku bupati datang di mana teu diondang indit atuh anjing sama kos kitu mah sumuhun abdi anjing atuh ayeuna mah deuk babe balik ke abdi deuk masantren deui waduh aing kakarang datang ka anjing burung ieu kaharti mama waduh, aik itu mah meren kiai rata-rata anjing, bapan anjing meren. Kakurang ya jadi kiai ceknya. Wah, lain menang ridho Allah aing bosku.
kadadengikeun bae iza du'iya aqbala wa iza rudda insarafa. Di mana ditambai aya dahareun madep, di mana diusir indit. Heeh. Sakjana anjing di lemur aing ge kitu tah mah. Aing boga ditambai atuh nirilik, ai ku aing diieut. Bener anjing. Wah, cak Nur Jaya asana aing anjing ya. Ini kaberehan wah. Jang ka santrina balik. Balik santri magani geus 500. Balik. Kunaon ieu? Maman can jadi kiai, kakarang jadi anjing. Balik. Yang mama mas santren deui. Waduh, coba aing kena jadi jelema ya. Supaya aing kiai bener-bener kiai, jelema bener-bener jelema aing teh. Coba aing di pesantren deui, coba aing jadi jelema teh moal sih. Waalaikumsalam. Jadi ya anjing. Abdi ieu neuk pesantren. Pesantren deui. Aing murid kita balik kabeh. Wah nih sia hayang boga ilmu yakin. Lamun henteu dikorbankeun moal yakin atuh abdi. Bagus. Pesantren sia. Pesantren deui nyana ngaji khusus ilmu kayakin. 3 tahun geus boga patokan eueuh nu ngatur kecuali Allah, eueuh nu ngarizkian kecuali Allah, eueuh nu leuwih deukeut kecuali Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Cak guruna ulah minta tulung kas makhluk mah sarua tulungan leukis ya nulungan makhluk, minta tulung ka makhluk ulah Allah, sebab leuwih deukeut kecuali Allah. Mama abdi bade ngalaksanakeun segala rupa nu kumarayap di alam dunia nu ngarizkianan Allah ulah can saya sia, ulah osok unta enta, ulah osok tulag telog, iji Allah nu ngarizkian enta ka Allah. Mangga wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Mangga kas bari maneh laksanakeun dipantau ku mama naik jeung teu naik, nah maju jeung teu majuna. Ini geus balik. Mangga mama doana abdi bade ngalaksanakeun ilmu keyakinan ti mama. Sok langsung nyana berangkat dari zikir ka Gusti maca sholawat, zikir ka Gusti maca sholawat. Ku kabeneran horenganan antara pasantren jeung imahna di tengah-tengah sisi jalan teh aya sumur nyana bari zikir bari baca sholawat ngisi aya gedebdu ka sumur. Kulantaran geus dibere ilmu yakin alhamdulillahirabbil alamin. Mun haji pendi raga ka sumur goblok sial jadi sial ge ragang bae emang robah ku sial-sialan gak moal ieu mantap dibawa ge teu naik-naik murid nu teu naik-naik ieu hiji kita ulah diopos karung diopos bae sama jeung titah ulah nu bolong ngajual karung nu bolong mah masyaallah. Kalau ditanya ngaji kunaon ieu ngajualan karung nu bolong bae atuh kumaha geusikeun anu cicigan itu bolong mah jana raga ka sumur mangkaning sumurna cairna sabeheung ieu sisi-sisina baheula mah pan sumur teh make batu bangkong ieu mah make semen hese neku kumaha ge hese bae nyana kurayap karayap ya ieu mah lain kudu naik soraga teu bisa ieu mah nungguan fadl Allah we ti luhur. Masyaallah ti jam 12 berang datang ka magrib datang ka isukna deui jam 12 sampai saeuting kadenge aya jelema duaan leumpang kuplak-kuplak. Nah ieu meureun fadl Allah alhamdulillah. Dasar ku keyakinan mah zikir ka Gusti Allah aya bae kitu kadenge cak dosa urang teh ieu mah just sumur atau ieu mah pan deket jalan cak dosa urang ieu bahaya besi aya nu raga kebanding urang tutupan
mana di jero sumur ya ya nadek ngegerok wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kunaon minta tulung ka makhluk Allah leuwih deukeut tibatan urat jeung gerong yahoeun Allah teh uningan Gusti Allah teh meureun aing dikeukeukeun teh ku Gusti Allah keur dicoba keyakinan aing waduh ditutupan make batu kuduaan nyana batu ipis blek sugan teh aing ditulungan halah ditutupan hasan aing disekep geus we kieu bae can datang ka pitulung Allah berarti tetep bae nyana zikir bae ya cek jadat ya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Gusti Allah leuwih deukeut batan urat jeung gerong teh kudu ka makhluk mun nya teh mah bakal nambah umur pasti aya pitulung tiba yakin aing yakin ka Gusti bae kana nyanggapi paeh cenah di dieu kuburan aing berarti di dieu sugan aya sedih teh aya sugan aya prihatin teh aya kitulah jelema ahli yakin ketika orang geus datang ka yakin emang aya kasedih teh aya emang aya kasieun teh aya la inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun prihatin teh sedih teh aya sieun teh aya gitulah wali ieu mah kakarat wiridan jeung 2 bae ge aya nu seserian Sadaqallahul azim kinerjaya langsung kieu we ka pamajikanna cek aja kayak naon seri atuh kan anu seri bola ngomong beri ka kulu ieu saya boga yakin kukunti anak sieun keneh bae sahadunya eta dosa serian anak-anakan dipencet bunuh sieun mah atuh uring wae ya Allah eta can jadi jelema lamun masih gede sieun-sieun kana kos karana ditu wah iya boga saleter jang poe ieu mah cukup tapi jang poe isuk mah henteu waduh aing teh kumaha teu boga yakin ngaranna berarti eta jelema kos kitu tah jauh ka Gusti Allah buah hirup buah henteu kan ka isuk pagi eta nu ieu ge buah kadahar buah henteu ka saleter kitulah jelema-jelema yakin ieu bakeur jaritakeun ahli Allah anu yakin nu ku urang ku ari keur dihaolan sugan bae urang kasinaran ku yakin anjeunana ulah napak bae ieu urang hirup teh mun sakadar sakieu-sakieu boga yakin nganam nah ieu mah geus caritana nu di sumur ya sakit lagi hirup bae aing geus kumaha Allah bae tapi masya Allah begitu rieum banget setengah genep eta aya anu muka si batu kerentek fadl Allah datang tetap nyana zikir teureun illallah 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 muka set bener ya muka aya suku kahandap nyana isyarah si suku kikituan muncul kau ka dieu cekel nah bener fadl Allah iling ada lain cekel aku jana tak diangkat kaluhur set dari perum-perum nyana barang datang kaluhur blok ya Allah mau atuh aing mah di jero sumur ieu mah dikahakan mau tapi mau ngaharep assalamualaikum ya ahlal yakin kaulah diperintah ku Gusti Allah nun jauh di gunung kita nulungan anjeun selesai tugas abdi bade ka gunung deui assalamualaikum masya Allah cak yana mau ngomong kain mana heran coba orang mantas ngaji ulah jeung mau jeung emeng bari mah tanya ku orang meng geus datang asal haji pendi mah bisa-bisa di imahnya ngobrol jeung meong ya meng cek pemajikan apa haji barang ngaji jeung ki uji jadi dan salah gaing jadi berubah saja
balik baunya na di jero hate. Ya Allah ya Rabbi, munajat ka Gusti-Gusti di luar dugaan, di luar konstatir, di luar segala-galana ko Gusti nulungan tina rusak, nulungan aku makhluk anu sok ngarusak. Naon rahasiana Gusti? Dibere ilham ku Gusti, kitulah ahli-ahli yakin pitulungna selalu di luar dugaan segala rupa, mun rizki, mun milik, mun segala rupa. Timimiti ayeuna ulah kaget lantaran anjeun teh geus nyebrang dina dunia keyakinan. Jom laksanakeun. Nyana langsung balik ka imah. Sanggeus da balik ka imah merenung tina ilmu keyakinan nyana tafakur. Lamun aing baheula kawin jeung hiji awewe nu geulis make pameuli, sedengkeun meulina teu kira-kira harta sakabehna lain bae nu dipake jeung nu dibawa, nu diimah ge kudu dikorbankeun jang pamajikan. Kitu keneh nyawa siap tah henteu mun aya nu ngaganggu jeung sagalana. Harita jang meuli seorang wanita cantik, siap awak, nyawa, harta. Hiji nu ku kaula rek dipertanyakeun, Allah teh ngadamel surga, meuli surga na make naon? Pasti aya pameulina. Neraka dibeli ku mabok, neraka dibeli ku zina, neraka dibeli ku maling, neraka dibeli ku bohong, neraka dibeli ku zalim, neraka dibeli ku kejahatan-kejahatan. Etalah jelema nu keur nonton TV hakikatna bakal meuli neraka, nu geridit hakikatna bakal meuli neraka, nu zina hakikatna bakal meuli neraka, nu ngabohong modal hakikatna bakal meuli neraka. Pasti surga ge bisa dibeli ka jeung kumaha ge. Aing di tengah-tengah manusia meuli neraka, aing rek meuli surga. Gusti, naon pameuli surga? Jo di benak hati. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum fa inna lahumul jannah. Sanyana Gusti Allah teh meuli ka mukminin yakni meuli awakna jeung meuli hartana. Mukminin aya di alam dunia dipake meuli surga, awak jeung hartana bea ka Gusti Allah. Fa innalahumul jannah, nyana bakal dibere surga. Tidinyalah nyana ngembangkeun ilmu keyakinan anu luar biasa. Harta selalu dikorbankan pakai syiar agama Allah, sabilillah. Awak selalu dikorbankan pakai ibadah ka Gusti Allah. Hiji bae nu dieu teh surga. Sakumaha jelema anu dagang, lamun dagang hitung-hitungan geus aya kauntungan. Misalnya bae dagang kenteng satre kauntunganna sakean, dua tre kauntunganna sakean. Ujian anak bedung adaan. Eta DJ celit tetap baiknya nama hiji dua madu mata lo las dua las tilu las mata lo tekan kenteng. Nah letak keuntungan duniawi nage saya di benak hati. Ketika DPR diuk simpul di kursi anu luar biasa, hitung-hitungan nangis puguh gaji itu kene kunjungan dan lain sebagainya dihitung kunyana keuntungan secara duniawi. Urusan akhirat mah geus kumangke kuari bae aing mah ye. Duniawina dihitung kenyana make kalkulator, pabrik anu dan lain sebagainya. Nyana kajenting ku kumaha ge pantang mundur, datang terus bae karena keuntungan duniawi. Bupati, istimewa jasa. Deui panghebat neangan duit ka bupati. Nu mantak embung eureun jadi bupati. Naik komo jadi gubernur. Naik komo jadi presiden mah. Nu mantak kurang kamari tawaran jadi presiden. Kumaha kieu cenah mau jadi presiden? Siap. Karena ini negara sorangan lah. Bung di Indonesia ini mah. Di mana? Tuh di situ tuh. Di monyet kan orang. Minimal raja monyet. Kasi itu nyawi. Nah, ahli yakin kalkulatorna hitung-hitungan tentang keuntungan akhirat. Mun maca sholawat sapeting 1000, mun maca zikir sapeting 10.000, mun sholat di samping sholat mulai ditambah sholat sunnah mutlak.
lemun sodakoh mantap cek Imam Sufyan Suri mah orang ningali kiai babari jasa deule eta kiai hampangan make jubah jeung make udeng-udeng apa hampangan keneh mere ka fakir miskin mere jubah make jubah mah hampang jasa make udeng-udeng hampang jasa abeh dipajar kiai bahkan kiai beneran abeh disebut kiai tiis kana hate di kiai lantaran make jubah jeung make udeng-udeng tapi nu sabenerna mah tah nya boga duit bikin ka fakir miskin beratan make jubah apa beratan sedekah cak kiai ulah diteruskeun jeung kiai ulah teruskeun eta bahasa ulah moal lain jadi sakitu wae deui lah emang kumaha itu indah jasa di kiai babari jasa ke jubah pakai sorban kiai bisa gedengeun eta hartanya masjid can anggeus majlis can anggeus pondok pesantren can anggeus ngadagoan ti masyarakat baik ningana tuh pernah dikorbankan iyalah can boga keyakinan anu luhur. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jauh bae ucapan Kangjeng Nabi bantut jasa kafa bil mauti wa'iyo wa kafa bil yakini ginan wa kafa bil ibadati suglan. Cukup sebagai penasehat jelema nu maut urang ku hari keur dinasehatan ku almarhum almaghfur lah. Aing teh geus aya di alam itu, aing ngeulekeun ka sia, sihara ada atuh sia, ya sia ge bakal cara aing. Ulah seserian aing nya mah yakin aya neraka, ulah seserian atuh make jeung bohong aing nya mah yakin aya neraka cak almarhum lain cak kula. Waizo, nu maot ka nasehatan. Hei, anak incu, hei masyarakat. Ulah sambarangan aing nya mah yakin kana neraka. Aing saya di alam barza sing bener atuh sia. Cukup nu maot nganasehatan. Wa kafabil yakini ginan cukup sugih boga yakin lamun urang boga keyakinan sugih nganaonan cukup ku kayakinan mata lamun didongengkeun dina hadis Kangjeng Nabi carita tentang sugih Yusuf Ma'mar kemudian Hudzaifah nyaritakeun tentang yakin nyaritakeun tentang sugih nyaritakeun tentang pagengan panjang caritana cukup bae yakin di jero hate nomor katiluna kafabil ibadati suglan cukup sibukkan diri orang pakai ibadah isuk-isuk naon berang setik naon tas dohor naon tas asar naon tas maghrib naon yuk di makom syariat di makom torikoh nu di bakang hakikat geus teu kudu dicaritakeun sibukkan diri ku ngalaksanakeun ibadah balik deui ka diri urang mimiti udang hees mulai dipencetkan kulator dunia berang setik ngawuduk teu dibayar dunia barang saya tik dahar ngahutang kawar tegak kalkulator dunia dak dohor dunia malah ke sholat asar maghrib dek iraha kafabil ibadati suglat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kakarak gambaran yakin korenganan sorga bisa dibeli ku keyakinan neraka bisa dibeli ku kecerobohan orang bisa hirup di atas kobar dengan penuh keyakinan kuncina yakin ngan hese carita yakin kudu masantren heula atawa ngaji heula sing istiqomah lantaran ujung-ujungna ikhlas wa alamatul ikhlas al istiqomah wa alamatul istiqomah ar raja wa alamatul raja al irada wa alamatul irada al ma'rifah wa alamatul ma'rifah al ilm ta'allum kos kitulah eta mun dicaritakeun tentang nu tadi hayang datang ka yakin angel sakadar yu urang ulah terlalu terlena lantaran warenganan urang keur bebelian ku hari nonton TV urang keur ka mana meuli naon ngeridit keur meuli naon zina keur barang beuli neraka judi kitu kene bohong transaksi dan lain sebagainya ku hari mah ngeunah bae orang keur bebelian nu mantak kiai beki ka ditu nu boga yakin mah beki sieun lantaran wa alamatu sidqil yakin tanda kebenaran yakin at-tawarru' minal asam nyana api ngajaga tina berbagai dosa asasieun asarempan tuh kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hiji deui dongeng jelema nu yakin ngan rada panjang sebab jam nangis jam 11 ieu mah ngaranna Abu Hamzah. Wah istimewa jasa ieu mah berbagai kendala-kendala dalam rangka
raih ilmu keyakinan, cobaan-cobaan ti Gusti Allah, meraih ilmu keyakinan, itulah, begitu datang uniknya indah jasa. Itulah para jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, salila hirup sing hade ngaraji, nu deukeut bae di mana ibu aya kiai eta bae ajian mah cenah kiai na geus bae ngaraji ibu kadinya sing hade ke datang ngarajian kiai bae ajian ulah jauh-jauh nya kurang kena dirinya silahkan rada anu jauh ka mana maksudna di samping ngabeneran tentang zahir ngabeneran tentang batin ada tentrem ngeunaheun ibadah mantep ketika orang maca Quran asa ngobrol jeung Allah ketika orang sholat asa jeung Allah ketika orang zikir asa jeung Allah datang ka dinya hirup kakarak jadi jelema ngan wa adnan nasib panghandapna bagian kawilayahan urang ngabenerkeun ka ahlina urang kuari kumpulan di dieu menuju ke seorang alim al-maghfurlah yakni Abu Ya Ardani urang percaya moal pati-pati urang kumpul di dieu mun teu percaya ilmu iman jeung yakin kamari ieu urang dicari ini kula loba jasa undangan ti berbagai pondok pesantren ieu Serang Pandeglang Rakas Bitungan kulana hiji dibere sangeuk nomor kaduana kula mah dibere embung bae lah ulah yu terus undangan-undangan haul ulah gitu kene undangan-undangan nu lainnya ka ibu bapak orang kumpul di dieu mudah-mudahan aya dina ridho Allah mudah-mudahan aya dina rahmat Allah di akhirat urang babarengan jaga jeung ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampura ka para kiai hampura ka para santri hampura ka para pedagang hampura ka bapak-bapak jeung ibu-ibu hampura ka para pemerintah urang babarengan neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala sakitu bae pihatur ti singkuri hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ketika ayah hiji lalaki liwat manggihan hiji gedung anu indah jasa bagus na luar biasa barang kadulu di jerona masya Allah ayah awewe geul aku bagus udah gelis udah ieu mah lantaran irung mancung bulu matana bentik batana bureuleuh celina eleh uncal mah insyaallah gadondog sapotong aduh luar biasa dideuleu atuh cangkengna lenggih ya Allah ya Rabbi bitisna ieu bitis ngabuah jantung cek urang Bandung teh di Cisoka mah pan buah nangka kabeh ya Allah ya Rabbi bari gegelehean katingali eta si awewe teh di jero kamar teh poharja semua layak tanding kurang lamun ningali ku ari di dia awewe cak kurang gareulis tetep bae geulis dadamelan Allah barang urang ka Yordan maka Yordan ka ditu ya Allah eta awewe nu dibawa ku kurat termasuk aya istri si pejabat kabarikeun ka Yordan teh jarore barang di Yordan mah irung marancung bieu masya Allah barang ka Mesir leuwih garolis deui bae cak haji maminda ya ke mana ya ieu cenah kieu lamun di urang ieu pelayan ieu jadi bintang film sakitu nyana kan dahar di restoran jeung kula ieu di dieu mah jadi pelayan cenah ieu apa orang pindahkeun bae ka Cikupa dan orang cak urang ningali negara batu tapi kan tetep bae geulis bae Allah nu goreng ciptaan Allah mah dan ieu mah keur carita eta awewe di jero kamar ku pohara-pohara teuing nanya kan nu saha eta pasti aya nu boga aya bapakna coba datangan ka bapana begitu datang ke bapana nanyakeun ieu saha atuh anak abdi kira-kira geus kawin tanya lain kira-kira deui can deuk dikawinkeun mah punun do ieu mah salah sahiji anu ngalamar abis potongan kieu kalau asup nominasi ya ayo deh saya nu boga abdi
geus dikawin acan dek dikawin gue wah tuh lain ndek deui ngaranna barang dagang. Kira-kira ieu mah abdi mun ngalaman geus boga sifatan-sifatan khususon ilaruhi usah pada lalaki bangsa kieu mah geus henteu teu kapilih kamu akhir cek hiji lalaki ya nu mantak jana di jero gedong nu mantak jana dihias nu mantak jana kadele glamor berarti cinta dunia aing tandingna zaman harita make kuda nu termahal pakaian kebesaran anu paling mahal mahkota punya na dipake di dieu geus lain cincin di mingguan deui wah gimana cincinna cincin kos kitu bae teu kaasup bener cincin kamu amir banget gitu. Cincin saja dijadinya baik kamu cincin luar biasa arloji urang di urang mapadinya merenan Omega Rolex di ditu bagus kabeh serba emas kabeh make pedang lagi tina emas bungkus naga tidak emas segala rupana iya parantina ka kuda naga pelanana emas kabeh kacamata naga emas kabeh lain mas tolong asli emas kerumah kasep pinter gagah seorang pengusaha keayaan anu luar biasa di dulu lagi pohara jas Waalaikumsalam ye sa putra abdi terus aya nu gaduh teu acan kira-kira bade dikawinkeun waktu bade salah sahiji anu ngalamar abdi pokona mah kanggo bapak kanggo ujang geus ulah nyarita nanaon deui ngan deuk ditanya heula tetep ka awewe na kira-kira siap apa henteu mangga awewe anakna teu kaluar sasalaman nih ti hiji 2 3 4 5 lah ku abah geus teu ka itu mau ngalamar ka meng mun satimnu itu nu kuru datang ka nu gendut aya tak iya mah salah sahiji nu paling beda ieu kira-kira neng siap tante atuh make syarat pak naon syaratna siap tante nyana eta kabeh hartana nu dipake jang abdi di samping jang abdi nu dipake di lemburna bun boga istana imah jeung perusahaan jang abdi di samping eta deui mun abdi aya nanaon nyana sanggup henteu ngabelaan abdi sebab karasa ku abdi mah lempang ka mana bae nu nyuitan loba jasa tah ieu kan kumbang-kumbang beusi menghinggap tah siap tante aku mah tah moal pati-pati kaula ngalamar ka dieu lamun teu siap naon nu dipake ka hayang kumanehanana harta nu aya nu di imah istana jeung perusahaan pikeun kabeh termasuk mun aya nu ngaganggu siap tanggung jawab baik sekalipun siap kat awewe tiis asana ngadengin sejuk asana tengah poe ereng-erengan ngadengin bahasa kitu ieu perasaan tapi lamun aya lalaki teu sanggup jasa boro-boro dipenta kabeh dipenta cincin 10 gerang ge teu siap keur mendung hareudang sial ka awewe goblok tama di ditu tama dirangkas di Cisoka mah tuh ya tebet dah aya kitu batu siap sok mulai tik ayeuna ya tah kuda ieu tak mahkota ieu kebesaran tinggal make sempak doang nya keunai abdi bah injem bae ti bapak jang urusan ieu mah mangga kabeh dibikeun tuh tanda tangan transaksi perusahaan imah jeung segala rupa kabeh jang neng sebagai mas kawin kesimpulan nama dikawinkeun dibawa balik ka imah kos gitulah jelema boga kayakinan hayang ngameunangkeun hiji awewe naon bae ge dikorbankeun tinu ku kayakinan boro-boro harta boro-boro perusahaan sangkilang dirina ge nyawana andai kata ditembak ngabelaannya lah siap jasa etalah jelema nu boga keyakinan
mentak ieu si neng besi aya nu mikahayangkan neng deuleu lain hartana yakinna boga teu yakin lamun teu boga kayakinan ulah ka dituna silok tanggung jawab anakan we tadi teu kayakinan ieu contohna teh model beres eta jara rumah tangga geus indah jasa nu kasep jeung nu geulis jeung nu beunghar anu pinuh ku kayakinan kulantaran manehanana memboga kayakinan hiji mangsa manehanana ngadengikeun pangajian cek kiai dina pangajian naon hartina Islam tanpa ilmu naon hartina ilmu tanpa iman naon hartina iman tanpa yakin hiji jelema nu istimewa di mata Allah yakin. Wah, panjang ceritana tak kiai. Dasar jelema pinter meureun eta si budak teh beres acara datang ke kiai. Kiai, kaula mah kataji ku ucapan kiai tina sekian kiai teh asana kakara kieu ngadenge teh abdi salah sahiji jelema anu siap jasa untuk merealisasikan keyakinan abdi coba bere keyakinan. Ai tanda yakin teh geus kumaha si kiai? Oh, siap itu mas santren heula di dieu moal bisa langsung yakin mah mas santren heula dicaritaan datang ka subuh kuari camat teh mas santren teu ceuli datang nempel bagi ilmu yakin bupati teh mas santren teu ceuli datang ka ilmu yakin kiai ge kiai nu sambarangan moal datang ka yakin mas santren heula cen sabaraha tahun kumaha kecerdasan Aceh siap abdi rek masantren bebejanya ka pamajikanna neng nu geulis neng balik heula ka imah aya naon kitu akang rek masantren heula di mana di kiai anu sabaraha tahun can karuhan tahunna sabaraha deuk neangan ilmu yakin sakumaha yakinna akang ka neng we gitu nah itu pangakeun anturkeun nya masantren boh ngaji amin batur malap jatuh menang di lima bajahnya mah 7 ada cepet mah kudu kiai tolol magahana 7 itu meureun ke Nurjaya jeblak jatun kebo tah mah tuh nah ieu jurumia sorok kabeh di Haji Alfiah we Johar Maknun geus puguh mantek kudul juban samsia tambah warokot jamul jawame usul fikih naon bae di Haji tafsirna mustalahat tafsir hadis jeung mustalahat hadis jago aja dengan singkat 10 tahun manehanana ngaji istimewa bebeja ka kiaina abdi ayeuna bade muli bade ngadamel pondok pesantren can wayah sia cak guru ilmu naon deui atuh pan sia nek nangan ilmu yakin ieu malah tambah ilmu sasemperan kos kitu berarti tapi abdi terlalu lila ieu sebab abdi kan panganten anyar iya dihancak di sebelah 10 tahun waduh asal nggak balik di ke asal naon abdi banyak izinan bayar rek nyen pondok saya atuh ai maksa mah nyieun nya pondok kulantaran pinter istimewa aku santri loba mimiti kaundang ku tetangga kaundang ku tokoh masyarakat kaundang kabelah dieuna kaundang ku pemerintah setiap aya kegiatan naon bae di pemerintah nyana kaundang datang ka guruna waalaikumsalam gesia ieu kumaha perkembangan alhamdulillah mama di samping santri abdi kapake ku masyarakat bahkan ayeuna mah sok diundang ke pemerintah siapa lain kiai anjing dok anjing mabur sia anjing siapa kos kitu lain kiai ceritna kiai kudu puguh argumentasi na jeung dalil na anjing ka murid moal pati-pati aing ngawuduk mun teu boga kalapa wah dalil Haji Nurjaya eta jakuran mah teu boga nya mah eta bae geus ka mamana aja bisa dalil gaya coba mama nganjingkeun ka abdi kumaha sia nyaho tarif anjing
anjing teh iza du'nya akbala wa iza rudda insarafa, di mana ditambahi yang hareup hayang tarap, di mana digobahkeun indit atuh pan sia, di mana diondang ku bupati datang, di mana teu diondang indit atuh anjing sama kos kitu mah sumuhun abdi anjing atuh ayeuna mah deuk babe balik ke abdi deuk masantren deui waduh aing kakarang datang ke anjing burung ieu kaharti mama waduh, ayo gitu mah meren kiai rata-rata anjing, bapan anjing meren. Kakurang ya jadi kiai ceknya. Wah, lain menang ridho Allah aing posku. Kada dengikeun bae iza du'a aqbala wa iza rudda insarafa. Di mana ditambahi aya dahareun madep, di mana diusir indit. Heueuh. Cekna anjing di lemur aing ge kitu tah mah. Aing boga ditambah atau nirili aing ku aing diiut bener anjing wah cek Nurjaya asana aing anjing ya ini kabehan dah jam ke santrina balik santri magani ke 500 balik kunaon ieu amaman can jadi kiai kakarang jadi anjing balik yang mama mas santren deui waduh coba aing kena jadi jelema ya supaya aing kiai bener-bener kiai jelema bener-bener jelema aing teh coba aing di pesantren deui coba aing jadi jelema teh moal sih Waalaikumsalam jadi ya anjing abdi ieu neuk pesantren pesantren deui aing murid kita balik kabeh wah nih sia hayang boga ilmu yakin lamun teu dikorbankeun moal yakin atuh abdi bagus pesantren deui nyana ngaji khusus ilmu kayaki 3 tahun geus boga patokan eueuh nu ngatur kecuali Allah eueuh nu ngarizkian kecuali Allah eueuh nu leuwih deukeut kecuali Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Cak guruna ulah minta tulung kas makhluk mah sarua tulungan leuk sia nulungan makhluk minta tulung ka makhluk ulah Allah sebab leuwih dekat kecuali Allah. Angga mama abdi bade ngalaksanakeun segala rupa nu kumarayap di alam dunia nu ngarizkianan Allah ulah can saya sia ulah osok unta enta ulah osok tulang telog iji Allah nu ngarizkian enta ka Allah mangga wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha mangga kas wari maneh laksanakeun dipantau ku mama naik jeung teu naik nah maju jeung teu majuna ini geus balik mangga mama doana abdi bade ngalaksanakeun ilmu keyakinan di mama sok langsung ngana berangkat dari zikir ka Gusti maca sholawat zikir ka Gusti maca sholawat ku kabeneran horenganan antara pasantren jeung imahna di tengah-tengah sisi jalan teh aya sumur nyana bari zikir bari maca sholawat ngisi gedeg ka sumur kulantaran geus dibere ilmu yakin alhamdulillahirabbil alamin mun haji pendi raga ka sumur goblok sial sial ge raga barudak bae emang robah ku sial-sialan gak moal ieu mantap dibabawa ge teu naik-naik murid nu teu naik-naik hiji kita ulah diopos karung diopos bae sama jeung titah ulah nu bolong ngajual karung nu bolong mah masyaallah kalau ditanya haji kunaon ieu ngajualan karung nu bolong bae atuh kumaha ngeusikeun anu cicigan itu bolong mah ya raga ka sumur mangkaning sumurna caina sabeheung ieu sisi-sisina baheula mah pan sumur teh make batu bangkong ieu mah make semen hese neuk kumaha ge hese bae
nyana kurayap karayap ya lain kudu naik soraga teu bisa ieu nungguan fadl Allah we ti luhur. Masya Allah ti jam 12 berang datang ke maghrib datang ke isukna deui jam 12 sampai sapeting kadenge aya jelema duaan leumpang kuplak-kuplak. Nah ieu meureun fadl Allah alhamdulillah. Dasar ku keyakinan nah zikir ka Gusti Allah aya bae kitu kadenge cak dosa urang teh ieu mah just sumur yo atuh ieu mah pan deket jalan cak dosa urang ieu bahaya besi aya nu radag mending urang tutupan ala dikira sobat ya ya ngadeg magero wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kunaon minta tulung ka makhluk Allah leuwih deukeut tibatan urat jeung gerong yahoeun Allah teh uningan Gusti Allah teh meureun aing dikeukeukeun teh ku Gusti Allah keur dicoba keyakinan aing waduh ditutupan make batu kuduaan nyana batu ipis blek sugan teh aing ditulungan hadan ditutupan ae hasan aing disekep geus we kieu bae can datang ka pitulung Allah berarti tetep bae nyana zikir bae ya cek teh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Gusti Allah leuwih deukeut batan urat jeung gerong teh kudu ka makhluk mun nya teh mah bakal nambah umur pasti aya pitulung tiba yakin aing yakin ka Gusti bae kana nyanggakeun pareh cenah di dieu kuburan aing berarti di dieu sugan aya sedih teh aya sugan aya prihatin teh aya kitulah jelema ahli yakin ketika urang geus datang ka yakin emang aya kasedih teh aya emang aya kasieun teh aya la inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun prihatin teh sedih teh aya sieun teh aya gitulah wali ieu mah kakarak wiridan jeung 2 bae ge aya nu seuseurean. Sadaqallahul azim. Kieu jaya langsung kieu we ka pamajikanna. Cek aja ka naon? Seri. Atuh kan anu seri. Bola ngomong, beri ka bulu ieu. Saya boga yakin, kukun ti anak sieun keneh bae. Sahadunya eta dosa serian anak-anakan dipencet. Bunuh sieun lepat atuh murinjal bae. Ya Allah, eta can jadi jelema lamun masih gede sieun-sieun kana kaskara ditu. Wah ieu boga saleter, jang poe ieu mah cukup, tapi jang poe isuk mah henteu waduh aing ti kumaha teu boga yakin ngaranna. Berarti eta jelema kos kitu tah jauh ka Gusti Allah. Buah hirup buah henteu kan ka isuk ka dieu teh. Nu ieu ge buah ka dahar buah henteu ka saleter. Itulah jelema-jelema yakin. Ieu bakeur jaritakeun ahli Allah anu yakin nu ku urang kuari keur dihaolan. Sugan bae urang kasinaran ku yakin anjeunna. Ulah napak bae urang hirup teh mun sakadar sakieu-sakieu boga yakin nya nam. Nah, ieu mah geus caritana nu di sumur ya. Sakit lagi. Hirup aing. Geus kumaha Allah bae. Tapi Masya Allah begitu rieum-rieum banget setengah genep eta aya anu muka si batu kertek fadl Allah datang tetep nyana zikir teureun illallah 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 muka set bener ya muka aya suku kahandap nyana isyarah si suku kikituan muncul kau kadieu cekel nah bener fadl Allah iling ada lain cekel aku jana tak diangkat kaluhur set bari pereum-pereum nyana barang datang kaluhur blok ya Allah mau atuh aing mah di jero sumur ieu mah dikahakan mau tapi mau ngaharep assalamualaikum ya ahlal yakin kaulah diperintah ku Gusti Allah nun jauh di gunung ti
minta nulungan anjeun. Selesai tugas abdi bade ka gunung deui. Assalamualaikum. Masya Allah. Cak jana mau ngomong kain mana heran. Coba orang mantas ngaji ulah jeung mau jeung emeng bari mah. Tanya ku orang neng. Geus dartan cak. Asal haji penni mah bisa-bisa diimanya ngobrol jeung meong ya. Neng, cek pemajikan apa haji. Barang ngaji jeung ki uji jadi edan salah aing. Jadi berubah saja. Balik maunya na di jero hate. Ya Allah ya Rabbi, munajat ka Gusti-Gusti di luar dugaan, di luar konstatir, di luar segala-galana ko Gusti nulungan tina rusak, nulungan aku makhluk anu sok ngarusak. Naon rahasiana Gusti? Dibere ilham ku Gusti kitulah ahli-ahli yakin. Pitulungna selalu di luar dugaan segala rupa. Mun rizki, mun milik, mun segala rupa. Timimiti ayeuna ulah kaget. Lantaran anjeun teh geus nyebrang dina dunia keyakinan. Jom laksanakeun. Nyana langsung balik ka imah. Sanggeus da balik ka imah merenung tina ilmu keyakinan nyana tafakur. Lamun aing baheula kawin jeung hiji awe nu geulis make pameuli. Sedengkeun meulina teu kira-kira harta sakabehna lain bae nu dipake jeung nu dibawa, nu diimah ge kudu dikorbankeun jang pamajikan. Kitu keneh nyawa. Siap tah henteu mun aya nu ngaganggu jeung sagalana. Harita jang meuli seorang wanita cantik. Siap. Awak, nyawa, harta. Hiji nu ku kaula rek dipertanyakeun. Allah teh ngadamel surga, meuli surga na make naon? Pasti aya pameulina. Neraka dibeli ku mabok, neraka dibeli ku zina, neraka dibeli ku maling, neraka dibeli ku bohong, neraka dibeli ku zalim, neraka dibeli ku kejahatan-kejahatan. Etalah jelema nu keur nonton TV hakikatna bakal meuli neraka, nu geridit hakikatna bakal meuli neraka, nu zina hakikatna bakal meuli neraka, nu ngabohong, modal hakikatna bakal meuli neraka. Pasti surga ge bisa dibeli ka jeung kumaha ge. Aing di tengah-tengah manusia meuli neraka, aing rek meuli surga. Gusti, naon pameuli surga? Jol di benak hati. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum fa inna lahumul jannah. Sanyana Gusti Allah teh meuli ka mukminin yakni meuli awakna jeung meuli hartana. Mukminin waya di alam dunia dipake meuli surga, awak jeung hartana bea ka Gusti Allah. Fa innalahumul jannah, nyana bakal dibere surga. Tidinyalah nyana ngembangkeun ilmu keyakinan anu luar biasa. Harta selalu dikorbankan pakai syiar agama Allah, sabilillah. Awak selalu dikorbankan pakai ibadah ka Gusti Allah. Hiji bae nu dieu teh surga. Sakumaha jelema anu dagang, lamun dagang hitung-hitungan geus aya kauntungan. Misalnya bae dagang kenteng satre kauntunganna sakean, dua tre kauntunganna sakean. Ujian anak bedung adan. Eta DJ celit tetap baiknya nama hiji dua mata lo las dua las tilu las mata lo tekan kenteng. Nah letak keuntungan duniawi nagi saya di benak hati. Ketika DPR diuk simpul di kursi anu luar biasa, hitung-hitungan nangis puguh gaji itu kene kunjungan dan lain sebagainya dihitung kunyana keuntungan secara duniawi. Urusan akhirat mah geus kumangke kuari bae aing mah ye. Duniawina dihitung kenyana make kalkulator, pabrik anu dan lain sebagainya. Nyana kajenting ku kumaha ge pantang mundur, datang terus bae karena keuntungan duniawi.
bupati istimewa jasa dari panghebatan yang duit Pak Bupati memantak embung eureun jadi bupati naik komo jadi gubernur naik komo jadi presiden mah memantak kurang kamari tawaran jadi presiden kumaha kieu mau jadi presiden siap karena ini negara sorangan lah bung di Indonesia ini mah di mana tuh di situ tuh di monyet kan minimal raja monyet kasih itu nyawi. Nah ahli yakin kalkulatorna hitung-hitungan tentang keuntungan akhirat. Mun maca sholawat sepeting 1000, mun maca zikir sepeting 10.000, mun sholat di samping sholat mulai ditambah sholat sunnah mutlak. Lamun sedekah mantap cek Ibang Sufyan Suri mah orang ningali kiai babari jasa deuleu eta kiai hampangan make jubah jeung make udeng-udeng apa hampangan keneh mere ka fakir miskin mere jubah make jubah mah hampang jasa make udeng-udeng hampang jasa abeh dipajar kiai bahkan kiai beneran abeh disebut kiai tiis kana hate di kiai lantaran make jubah jeung make udeng-udeng tapi nu sabenerna mah tah yang boga duit bikin ka fakir miskin beratan make jubah apa beratan sedekah cak kiai ulah diteruskan jeung kiai ulah teruskan eta bahasa ulah mau lain jadi sakitu wae deui enggak emang kumaha itu indah jasa di kiai babari jasa ke jubah make sorban kiai bisa gedengeun eta hartanya anak masjid can anggeus majlis can anggeus pondok pesantren can anggeus ngadaguan ti masyarakat baik ningana tuh pernah dikorbankan iyalah can boga keyakinan anu luhur. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jauh baik ucapan kangjeng Nabi bantut jasa kafa bil mauti wa'iyo wa kafa bil yakini ginan wa kafa bil ibadati suglat. Cukup sebagai penasehat jelema nu maut urang ku hari keur dinasehatan ku almarhum almaghfur lah aing teh geus aya di alam itu aing ngeulekeun ka sia sihara ada atuh sia sia ge bakal cara aing ulah seserian aingnya mah yakin aya neraka ulah seserian atuh make jeung bohong aingnya mah yakin aya neraka cak almarhum lain cak ulah waizo nu maot ngasehatan hei anak incu hei masyarakat ulah sambarangan aingnya mah yakin kana neraka aing saya di alam barzah sing bener atuh sia cukup nu maot ngasehatan wa kafabil yakini ginan cukup sugih boga yakin lamun urang boga keyakinan sugih nganaonan cukup ku keyakinan mata lamun didongengkeun dina hadis Kangjeng Nabi cerita tentang sugih Yusuf Ma'mar kemudian Hudzaifah nyaritakeun tentang yakin nyaritakeun tentang sugih nyaritakeun tentang pegangan panjang ceritanya cukup bae yakin di jero hate nomor katiluna kafa bil ibadati sugad cukup sibukkan diri orang pakai ibadah isuk-isuk naon berang setik naon tas dohor naon tas asar naon tas maghrib naon yuk nu di makom syariat nu di makom torikoh nu di bakang hakikat geus teu kudu dicaritakeun sibukkan diri ku ngalaksanakeun ibadah balik deui ka diri urang ini miti udang hees mulai dipencet kalkulator dunia berang setik ngawuduk teu dibayar dunia barang saya tik dahar ngahutang ka warteg kalkulator dunia dak dohor dunia malah teu salat asar maghrib dek iraha kafa bil ibadati suglat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kakarak gambaran yakin korenganan sorga bisa dibeli ku keyakinan neraka bisa dibeli ku kecerobohan urang bisa hirup di atas kobar dengan penuh keyakinan kuncina yakin ngan hese carita yakin kudu masantren heula atawa ngaji heula sing istiqomah lantaran ujung-ujungna ikhlas wa alamatul ikhlas al istiqomah wa alamatul istiqomah ar raja wa alamatul raja al irada wa alamatul irada al ma'rifah wa alamatul ma'rifah al ilm ta'allum kos kitulah eta mun dicaritakeun tentang nu tadi hayang datang ka yakin angel sakadar yu urang ulah terlalu terlena lantaran warenganan urang keur bebelian ku hari nonton TV urang keur ka mana meuli naon ngeridit keur meuli naon
zina keur barang beli neraka, judi kitu kene, bohong transaksi dan lain sebagainya. Kuari mangeunah bae orang keur bebelian nu mantak kiai beuki ka ditu nu boga yakin mah beuki sieun lantaran wa alamatu syirkil yakin tanda kebenaran yakin at-tawarru' minal asam nyana api ngajaga tina berbagai dosa asasieun asarempan asasieun asarempan asasieun asarempan. Tuh kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hiji deui dongeng jelema nu yakin ngan rada panjang sebab jam nangis jam 11. Ieu mah ngaranna Abu Hamzah. Wah, istimewa jasa ieu mah. Berbagai kendala-kendala dalam rangka meraih ilmu keyakinan, cobaan-cobaan ti Gusti Allah, meraih ilmu keyakinan. Itulah begitu datang unikna indah jasa. Kitulah para jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, salila hirup sing hade ngaraji. Nu deukeut bae di mana ibu aya kiai eta bae ajian. Ajian mah cenah kiai na geus bae. Ngaraji ibu kadinya. Sing hade ke datang ngarajian kiai bae. Ajian. Ulah jauh-jauh. Nya, kurang kena dirinya silakan rada anu jauh ka mana. Maksudna di samping ngabeneran tentang zahir, ngabeneran tentang batin, ada tentrem ngeunaheun ibadah mantep. Ketika orang maca Quran asa ngobrol jeung Allah, ketika orang salat asa jeung Allah, ketika orang zikir asa jeung Allah. Datang ka dinya hirup kakarat jadi jelema ngan wa adnan nasib panghandapna bagian kawilayahan urang ngabenerkeun ka ahlina, urang kuari kukumpulan di dieu menuju ke seorang alim al-alim al-maghfurlah yakni Abu Ya Ardani. Urang percaya moal pati-pati urang kumpul di dieu mun teu percaya ilmu iman jeung yakin. Kamari ieu urang dicari ini. Kula loba jasa undangan ti berbagai pondok pesantren ye Serang Pandeglang Rakas Bitungan kulana hiji dibere sangeuk nomor kaduana kula mah dibere embung bae lah ulah ieu terus undangan-undangan haul ulah kitu kene undangan-undangan nu lainnya ka ieu ibu bapak urang kumpul di dieu mudah-mudahan aya dina ridho Allah, mudah-mudahan aya dina rahmat Allah. Di akhirat urang babarengan jaga jeung ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampura ka para kiai, hampura ka para santri, hampura ka para pedagang, hampura ka bapak-bapak jeung ibu-ibu, hampura ka para pemerintah. Urang babarengan ngeangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sakitu diatur disungkuri apun tentu samudah kekurangan